hati, barang geus numpuk di pagade. Geus beagadekeun kabutuhan teu eureureuh, keur listrik jeung sakola unggal bulan teu boga. Alah lieur euy aya nu ngabejaan, mun butuh kaperluan nginjem teu hararesi, cukup make KTP nurutan tatangga ka gosipa. Najan mayarna unggal poe, ku butuh mah kumaha engke, sugani soba jatuh milik mah sahanyaho, anu penting di imah ngejo. Nu penting mah di imah ngejo. Nyiar nombokan kakurangan gaji, sabulan teu nyukupan, tungtung naguda gade bari jeung capek hate, barang geus numpuk di pagade. Aduh, lieur kumaha ieu hirup? Ya Gusti ampun. Geus begadekeun kabutuhan teu eureureuh, keur listrik jeung sakola unggal bulan teu boga. Aya nu ngabejaan, mun butuh kaperluan nginjem teu hararese, cukup make KTP nurutan tatangga ka gosipa. Najan mayarna unggal poe, ku butuh mah kumaha engke, sugani sopa jatuh milik mah sahanyaho, anu penting di imah ngejo. Kapeula mikiran hirup lieur, heueuh kahayang mah entong bere. Kitu we pokona marean lelah, kape atuh dah hirup teh, tapi keun we nikmati.